Naon sih Sal? Goblok kalau ngajak gelut ka aing. Sarwana ni bapana. Siya naon kunyok. Ini parah nih. Salma mau kemana? Mau ke depan, mau main aja. Salma, Apa? sebenarnya aku Apa, Acil? sebenarnya aku dari dulu pisan Apa? Dari dulu apa, Acil? aku mempunyai rasa sama kamu. Rasa apa, Acil? Ini Maksudnya apa ini teh? aku lope badag sama kamu. Swear. Maaf, Acil. Soalnya orang tua aku melarang aku buat bobogohan. Masa? Ya, Acil. Maaf ya. Nasib. Ternyata selama ini aku hanya ditolak dan ditolak. Nasib. Aku naon si Acil? Aing ditolak wa. Nah ditolak ku naon maneh? Ditolak wa awewe wa. Gandeng atuh sia teh kos lain lalaki wae loba keneh ke guguru ka aing ya. Udah aing cinta mati wa. Ka masa eueuh deui wae atuh ke dunia itu tidak sekecil daun kelor sia teh loba. Gandeng cek aing teh. Gandeng ke ku. Ku aing pandangankeun kerang Pak sia mah. Sakit wa. Naik ka mana-mana Sal? Naon Pak? Naik ka mana-mana? Iya si Neng mam cenah ke rumah makan babakan putri. Oh, heeh sok atuh. Sekarang aku baru tahu. Ternyata engkau menolakku demi memilih si cungkring itu. Nah si cungkring-cungkring anak aing yang makan si Faisal mah. Aing maneh bogohna ka saha kitu? Tuh kasih itu tuh. Cek aing guguru ka aing eta mah nu si Isal aing maneh. Sarwana ni bapana. Sia naon kunyuk. Si kunyuk paling nganolak aing. Nasib. Rongsok. Rongsok. Bu, Pak, rongsok. Rongsok. Wes bisa. Rongsok. Aha, Pak Jailan. Rongsok! Sal, mana sinarieun ket ngageroan? Nek kajuang naon ket? Boga rongsok maneh. Cih, nasa anu ngagero andalin urang tuh. Jih, lain maneh kumaha Isal? Pan sia hungkul di dieu na ket. Nasa anu ngagero anda ingat ngageroan ucup. Nyaho pan anu ngageroan ket cenah rongsok cenah tadi teh. Di ditu meureun tuh. Di ditu kumaha asuran lagi ti dieu ket. Ih, nyaho aing ingat ngageroan. Goblok teh sia maka ngahurian ka aing ket. Aing teh keur usaha ket. Nasa anu ngageroan aing mah. Dulu itu juga noikar lu tuh. Kok aing lah. Cop! Gat! Kamu sih bisa ngajak gelut ka aing. Naon sih Sal? Goblok kalau ngajak gelut ka aing. Cih, nasa anu ngomong kitu ket. Aing mah teu ngomong kitu. Hugsa deui goblok, pan sia nu di dieu na ge. Cih, bet nyawa teuing nah musing sorangan kira lain aing nu ngomong Ah, ge. gandeng saha deui atuh pan nu di dieu na ge maneh. Sia kunyuk. Oh, sia nu ngahurian aing teh goblok. Hampura. Tuman sia burik leutik-leutik aing teh keur usaha ket. Ya, cek aing gelin aing ket. Aing mah teu apa ket, juga aing teh sia nu ngahurian aing teh. Sia goblok nu ngahurian aing teh. Awas ya ket sakali-kali deui. Bener Cup, aing mal gitu-gitu deui Cup, janji. Bener sia ket. Bener Cup, janji Cup. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau saya mengulanginya lagi, saya berjanji lagi. Jadi aing lepaskeun. Asik banjir si goblok di lapisan atuh jang jian teh kulit. Halo. Di mana keneh maneh Cil? Geuwat atuh aing kesel sia teh da gua dihareup aing ye. Heuh, sok ku aing dianteur cek aing teh.
Sok dilakukan dia. Siap bungkang bengkeng san. Bro, mesti lah nungguan. Siapa tuh balik pisan janji jam 10 datang jam 12 aing geus tadi kaen kana guan. Nu benerna sia jeung saha mah teh. Ujang aing atuh. Dah, teu percaya aing teh jeung sia. Aya gitu buka duit. Tong ditanya, Bro. Sing aing goreng patut ge duit mah cek cal. Nah, ieu teh uang jajan unggul. Cik nu aing teh kudu beak, lamun teu beak aing dicoret tina kakak. Oh, heueuh tuh. Kumaha ikin ditanya mah? Ya ari urang mah kumaha maneh? Erek ka mana tulusna? Ari kitu tempatna di mana wae, Bro? Di jalur Cipaduyut ket panisan. Ngaran komplekna teh Jati Mekar 2. Halus teu ieu mahna. Ada halus teu, Bro? Ngaralus atung ke maket ngan ayeuna mah kakarage keur dibangun. Tinggal maneh milihan naik nu kumaha wae. Geus mengkelah di ditu. Ari aya naik naon kan itu? Heueuh ka ditu tempoan heula bari pesen heula ku mana-manana ket. Geus siapa tuh? Berangkat, Bro. Aya jeung jajan eueuh jeung ayeuna. Iya. Nah, ieu cieu. Perumahan teh. Resep teh. Wah, wah. Ya tere, hayu mah panas pisan. Heuang geus cari kentengan kieu moal. Kamana ieu ngahubungina? Kamana? Tuh, anu kajaga anak aya bang sampun kieu ya nanyakeun. Tapi ulang ngira-ngira aing sia bener teh teh. Ya. Ya. Tak hayang teh heula sakadeung. Maneh ka ditu diuk-diuk heula. Ya, tong dira. Moal. Hai, cager mah. Saha ieu budak teh? Aduh, panas pisan euy, Mang. Ucai, Mang. Wah tuh jang cai mah. Tapi dari dia bakal bumi mah tuh. Meser atuh, Mang. Kuat haus ya. Hari gitu mah ayo udah ngalih kamana tuh itu. Urang malin si Ujang, Mang. Kevin. Lah, nah budak teh kada geri gitu nya. Lain gering aing mah, Mang, hayang minum. Kayak atau satunya numan barudak masak sayur mah. Nah, gitu atuh, Mang. Urang teh kadieu teh sebenarnya mah ek meuli imah, Mang. Ibu nama atuh aya cai-cai sebagai tamu teh yeuh. Nah, bener gitu di jalan mati asa bagi bancung gitu tali-tali teh. Lamarukan aing dalam teh yo. Aing ek meuli imah. Kok aing hayang kumaha jeung aing? Aing ek meuli imah yo. Disuguhan cai-cai sebagai tamu. Aya naon sia aja? Hangeun aya naon? Aing disuguhan cai-cai kan yo. Koro cekep. Hari ini saha tadi ujung-ujung amak kada sabri kira. Ngejakeun aing Kevin yang jajang-jajang we ka aing materi. Kasih paham aing ke Kevin gitu wa. Ieu ieu teh si Kevin peryogian rumah, cenah bari masa rumah. Kami ngajak nganter. Nah, ieu kamari kan ibu abi, ieu panuhun icang. Nuhun Oh, Tuh atuh, sopan ka aing yang waduh. Dirinya teh ku aing teh diburuhan, tah. Yang naon jeung aing. tuh hampura bos, hampura. Ya, ulah ambek-ambek teuing bisi tereh kolot. Kolot, kalau aing mah geus kolot ke disangka we budak.